geus karolot mah geus barau naon Pak geus barautan iya ya pemuda sebab eta bakal jadi gaganti penerus saha kolot terus teh wa mayalil mudofayati khalafa anhu fil i'rabi idama hudipa apabila si mudof telah tiada maka mudof ilailah yang harus tampil ke muka. Namun bapak-bapak ibu-ibu tos teh aya di alam dunia pemuda jeung pemudi anu harus tampil ka mana ka muka teh ka masjid salat berjamaah pinuh masjid alhamdulillah ngan sarare we di masjid Masya Allah ulah gitu sok leukeunna sakali meungpeung Allah mercanteun kana ka urangnya ulah eleh ku sato Pak ulah eleh ku sato Ibu ulah eleh ku sato para pemuda tilu sato nu barisa pidato apal teu aya tilu sato nu barisa pidato kumaha bahasa sato we tanyakeun ka sato tilu sato barisa pidato hiji aya ucing bisaeun pidato ku bahasa ucing dua aya ayeuna punten si Icel nya ku bahasa Icel teh Pak Ketua dogi gogog gitu nya abi mah da asa teu pararugu nyebatkeun gogog ya itu tapi barakena pararede wah teu make eta teh asa teu ngeunah we hirup teh asa cara rangkeuh gitu nya Masya Allah hiji ucing dua si Icel teh dogi katilu celeng teh babi teh bagong nya Masya Allah tilu sato nu bisa pidato pertama ucing ka mana ka hareup pidato ucing kumaha cek ucing mau kita ucing gitu mau ya ucing karti mau kartina kusaha ucing jeung kusaha ku ayeuna dogi jeung ayeuna babi mangga ucing heula ti payung eta ucing wow Masya Allah ubud-ubudan we si babi jeung saha si Icel urang mah ulah aya da lain mah babi jeung saha jeung Icel aduh si ucing teh saha pisan bisa pidato lamun dihartikeun mah pidatona teh kieu cek ucing moal harti ku cek abi nu ka harti cek kucing teh kieu Pak Ketua Masya Allah hei di antara marane babi-babi di antara marane ayeuna Icel atawa dogi-dogi iwati kuring nu mulya mungguh pandangan Allah Subhanahu wa taala cek saha kuring melongkol Masya Allah tuh jadi si ucing teh Pak Ketua ngagul bahwa manehna leuwih mulya tinimbang anu dua babi jeung saha babi jeung bagong babi jeung dogi kuring mah mulya ku manusia kuring mah sok pada ngahiapkeun kudu beunghar sok pada ngahiapkeun bahkan dikukut cek ucing kadang-kadang lamun eueuh nu bogana kuring sok milu sare dina kasur anyar menang moe tuh ucing miheulaan sare tuh kadang-kadang lamun aya hulu lauk nu teu beak sok dikasahakeun bahkan aya ucing anu ayeuna parabna mahal tinimbang ayeuna anak jeung pamajikanana ucing mah juta-juta dahareunana ge aya ceuk Masya Allah dikeun ka ucing anggar we pamajikan mah dahar teh jeung cimon basreng sebelah gitu ucing we dinaon teh parabna hade teh Allah karim ucing pidato jadi ucing ngaku-ngaku yen manehna leuwih naon ya leuwih mulya cek ucing meok wassalam turun ucing Pak naik nomor kedua saha si Icel kumaha cek si Icel gitu gitu
Asal mah kahati kok aja mah ku bapak mah wal ti abdi. Ya, masya Allah. Cek si Ice lamun dibahasakeun kieu. Cing. Maneh tong sok naon, Cing? Maneh tong sok ayeuna sombong, Cing. Tuh, babi kieu cicing bari nunutan teh, masya Allah. Halo, hari ngopi atuh ngopi. Tuh, cicing babi ucing kieu ningali saha tah? Ningali si Dogi naik. Cing, tong sombong. Maneh digero ku manusia, maneh dikukut ku manusia ku jalma nu beunghar. Kuring oge. Hiji nu beunghar sok ngabutuhkeun ka saha? Ka kuring. Ka Icel, ka Dogi. Naon maneh tuh? Kuring sok dijieun satpam ku nu beunghar geus teu Pak? Nagong we geuning dieu dina lawang panto teh. Keuheul teh tah. Masya Allah, karek 5 meter ya cenep ya, geus kaameu ya urang Cicukang ya. Urang Cicukang. Ngagogog. Yo. Cekolot lamun digogog anjing, kieu cenah doana teh, yeuna paracana teh. Senen, Salasa, Rebo, Kem. Kitu we cenah. Ulah di miskeun urang gitu. Senen, Salasa, Rebo, Kem. Heup we kitu. Moal cenah moal ngagogog. Cing, panasaran. Aliwat itu. Allahu Akbar. Bari nyawa memuncangan we cenah bari nyawa memuncangan. Cik Senin, Salasa, Rebo, Kem. Nya teh disada cek. Pada eueuh di anjing mah ge. Teh disada bari gagarosieun lompat padahal rek maledog gagarona nyawa memuncangan bener kolot. Masyaallah. Cek eta si Dogi kuring sok dipikabutu jadi satpam. Pabrik-pabrik beres di nu baleunghar balah kuring sok dipake ayeuna naon morok pelacak aya pelacak anjing lacak teh ya pelacak oh gitu jadi teu hina-hina teuing kuring oge boga jasa cek saha cek si Ice gitu turun salam benernya gitu terakhir saha ya babi cek babi Masya Allah mal bisa cuma menafsirkeunana nah aya tekna dihanap eta cuma daun aya tekna dihanap ngan teh disorban unggul aya tekna dihanap kabaca kumaha ucing ayeuna Dogi tong sararombong maneh tong ngaku-ngaku mulia maneh pagawean maneh ku ieu dipikanya ku ieu dihiapkeun cek ayeuna eta babi kuring nupang mulia nama tinimang manusa nutara ngalaksanakeun salat palebah dieu saha nu kasiniran ucing atawa babi atawa Dogi lain cikuring lain cek babi anjeun ulah waka sombong cing anjeun ulah waka sombong Dogi kuring hina kuring najis anjeun lamun ulin ka lemur sok di ayeuna tingker geuning sok dina Pak aya we babi ka tengah lemur di kumaha dikepung itu malah sok aya nu nyebutkeun itu babi naon tah babi ngepot kita ngepot ngopet babi ngepet rungkup teh ku sarung begitu dirungkup ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah diangkat sarungna babi mah aya kertas dibaca teh Anda belum beruntung Masya Allah babi lompat ka mana ka lemur diudah dikepung ucing matara teh anu dikitu babi gitu tapi kuring leuwih mulia tinimang manusia jelema anu tara ngalaksanakeun ibadah salat titik sagede kalapa gitu kuring teh mulia lamun dibandingkeun direnekeun jeung jelema anu tara naon tara salat mulia keneh bagong Pak makana begitu ayeuna maot ayeuna kisah anu dibukakeun ayeuna si kain kapana berubah wujud huluna jadi naon jadi bagong tara salat eta teh naudzubillahi min dzalik tuh ulah eleh kunaon lobah dia mah lain ucing nu kasiniran lain si Ice anu kasiniran anu naon nu kasiniran
anu sanutara tara salat anu sok salat mah ahlam kong. Oh berarti atuh lamun tara salat mah urang teh hina. Hina teh memang naon. Ini mah babi, masyaallah. Yuk, ya ayeuna urang doa ka Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala maparina aya hidayah, taufik,